Bersihan pecai kat salila-lila aheg teh kalah kaseueur keneh runtahna daripada pecai nage. Pamirsa resep teh kana bawang kucai ieu teh abdi teh nembe uih ti warung meser sabun sakantenan we bari meser bawang, meser cengek aheg teh aya bawang kucai sakantenan we ku abdi teh dipese da abdi mah seneng kana bawang kucai teh. Tah geuning kenging seueur abdi meserna setengah kilo hargana 3.000 teresna deui setengah kilo bonteng 3.000. Meser jangjang ayam we setengah kilo teh 20.000. Ieu ge tumben hargana masih murah 20.000 setengah kilo di Nusanes mah entos 22.000 setengah kilo teh. Lanjut we ayeuna abdi bade ngabersihan bawang kucaina ieu teh bawangna teh gararing aralit janten seueur pisan anu kabuangna teh. Ieu teh daunna bade diarah tapi da sok pabeulit dinganan di emamna teh. Ari bade dibuang da nyaah janten dipilihan we nu ngora-ngorana daunna di ku abdi teh diambil. Biasa we emak-emak ari barang damel teh bari ngasuh murang kalih tuh tingali grasihana mah. Unggal ka warung teh meser selem terus selemna teh ditempel-tempelkeun di tembok. Ari abdi mah sabodo teuing nu penting mah budakna anteng terus na deui da di bumina ieu asal ulah sote di bumi batur. Tuh geuninganan sampahna ka sakieu seueurna. Tapi kapungkur mah kolot abdinya nini gitu pami masak bawang kucai teh sareng akar-akarna sareng daun-daunna eta si daun teh dibeulitkeun ditalikeun. Tapi abdi mah kieu we dialas sakedik-sakedik ulah dibuang ting sadayana. Kumaha tah pamirsa pami nyayur kucai. Tapi aya oge ninganan anu dialana teh bawangna hungkul daunna mah dibuang tapi abdi mah da nyaah nyaeta. Tah entos beres dibersihan kin we masakna mah da ayeuna mah masih keneh tengah hari. Ngan ari entos sagala siap majongjon kin teh tinggal langsung dipasak.